bendera tangan demane pamulingan denawa samia pada prata bendera ingkang prata ya Senopati Ngalaga Purbakesa Doh, iya ge. di Paseban Jawi nyaur sedanten Senopati alit-alit Doh, ber. ngandika yap ka dieu kahareup Dah. ya pindah nama ngahacurkeun Kenapa ngabakis kau nyuk Jang mangi. kalira panjenengan ulang Gusti Loba bagadang teh. aya prajurit mengi Aya. lain teh sangka aing ayeuna boga prajurit mengi Mun urang mah tong ngilu rapat atuh aya nu eungap mah. kunaon maneh teh atuh ai pieu mah abdi teh aya nu ngonang kana ai abdi teh mingpin Singa Depok Alah, wati robot. ai teh ditarima da duit atuh kumaha Ai pangabulan udah gede teh. coba geus diurut acan acon Watir, loba tinggal rokok. dina tongong sanes Aduh, dina naon atuh teuing da geunah pinah-pinah betul. lain diurut goblok dicoo meureun teh mah Mana balik diurut digelang bener. Kubaran kucing. nama si kene aya nafsuan ari maneh Halo, sakit ke sekolah. teleh ku budak ngora Allah, watir. tobat watir pisan sia kamari teh Ngora deui siapa? poe atuh da katiisan terus hujan jeung hujan Komode katiisan mau penyakit gitu. atuh ku kituna lain mengi anjing medut sama sia teh Menyambut telur di handap. oh loro gitu Wah, deuh na eta urang royom sora teh mau beakeun ku sorangan. sadayana baralaga jalma Aduh, jalma ayeuna mah balalang. hayang katangar Hayang katangar baraya. kieu ye sabenerna cobi Cing ngomong atuh lah. nya nginum pepe. maneh dilarang ngomong ti samet ieu Si ngajengkang. Beki tarik. Nginum spertus kayaknya. bisi maneh teu percaya hayu urang buktikeun nyaeta aya jelema deuleu di perbatasan geus abus ngaliwatan perbatasan teu mawa naon-naon meureun eta jelema urang pariksa identitasna Urang mana teh? Urang manu. bisi lemah sae urang aya nu ngajajah ku bangsa manusia Teu widi. tak kuasa sakitu ayo siapkeun tanaga jeung pikiran ngan omat anu mengi dilarang ini Nu boga penyakit mah kurang cicing. Istirahatkeun heula. lamun abdi teu mios ai gaji moal dipotong Ingat kana gaji mah teh. khawatir geus dipariksa maneh Aya nu urang. Alah. geus hasil pemeriksaan TBC Oh, TBC paingan. Paingan atuh rada begang. ai TBC teh teuing burut geus tong dituluykeun sia Teuing bau. Tong dituluykeun hariwang. Sasangkong si eta mah teh. leuheung kene abdi kulut gede
abdi mah penyakit mengidap loba kutu. Waduh kan baik coba. Geus tong ngomong masa gandeng. Da eta wayahna sararea siapkeun tenaga jeung pikiran disuriga pisan eta jelema teh. Sabaraha urang eta jelemana ceuk aing teu ngomong siapa Ngomong bari jeung eungap mah tuh. Kadengekeun sabaraha jami bulan guji subhanallah toba aya nu teu meungi meuni nyengor. Penting lagu gede. Bener. bener ramutan eta mah tiroyom. Kumaha geus kaala ramutanana ora tuh Allah eta so. opat tangka teh terus ditawis 2,5 juta usaha kudu gelo lumawi teh jadi oge kuat. Nah, Cowong teuing. Rupa-rupa. baralaga asa katanggarna Sirik ya Mas. jahanam. Do, jam sakaran balaga. Ayo bejaan anu sejenna eta mangkeluk urang tanya di mana-na mangaplan Gusti aya pada ai uing hayang disuntik ka mana Ka puskesmas. Kajangalan pangmawakeun gitu lah. ku aing ge suntikna ai jarumna mah ku halu kurang dedetkeun kana liang pedut maneh. Aduh. Tapi nabina dulu kita mengina kadenge ka dieu Di bawah lumpang kalah tari. bias besi berapa Rai Purbakesa ajeuk kumaha parantos siap padawe sajumlah ulah di balak tam-tam si ka pedang tamsir kana berita sapana limpung iya ulah Tutunya siar nu goreng perlu dising Ya higa. ulah yang tinggal Wah, higa. jam tes aya jam tes Ayah. jam darkem Ayah. jam robot Ayah. Yang doyot aya. anu tibuni ayu api doyot Ayah. Api dayat. ayo Pak Haji Wahyu ge ayah. Pak Haji Wahyu Nya, urang Ciangkong ayah. Pak Haji Oman Pak Haji Oman Sinada di sana ibu aja na ayah. Pak Haji Agus Liobek Iya Oman. ayo banyo Ayah. Jabantis aya. ayo Higa. Nyimpen barang di petian. nyadiri
tenang weh. Ulah. Ben hanya kawe Naon? sok jadi objek ari seniman teh. Oh, aya we nu ngobiek dina seni teh. Aneh. Tapi parandenek itu asa kaharti we. Oh, asa ulah gede teuing we. Lucu si Capa. Ari jang robot aya nya. Aya. Cing buru-buru cager gitu. Oh, burukan teh. Bejana cenah sakiit. Teu damang wartos. Kamari cenah bejana di rumah sakit. Semohon. Ulah dadai kanan bot ge magering ge. Ripuh. Oh, tong Tong gering gitu ah. Ubaran bot. nya ubaran Sing kunaon. jangan bawa tong kayang gering ah. Kudu wegan kalapa hejo. Oh, ya. Ditingangkeun cenah. Atawa kudu ternak singa. Di kumaha teh we jeung ternak singa ka Insya Allah dikerekep. karek kadenge ke ternak singa teh. Kang Dawud, aya Kang Dawud. Aya, Kang Dawud. Nuhun. Muronyo. Sararumping sesesnya. Nya eta kulan. Ses. Mang Ojang, aya Mang Ojang. Oh, Bapak Bupati. Mang Aya. Ojang Sohane Bapak Bupati Subang. Laras aya. Kan ka panggung. Ayo, Bukan teh eta nu ngawidian teh. Pak Haji Cepi Gumira, ayo. Aya. Eta Pak Haji Gunadi, aya. Pak Jaya Sasmita, Aya. Pak Haji Boy Gunarso. Aya sawargi-wargi. Sami tadi Jaya Sasmita. Semua sawargi-wargi. Pak Haji Ari Jaya Sasmita. Aya. Pak Amir Rasmita Grup Wado. Aya. Burukan. Aya urang Wado ka dieu. Aya. Parkina Ade kene. tena ge di Bagadena ya. Kang Budi Rotan aya. Aya kamu di rotan. Wanaya Layung Grup. Aya. Pak Haji Darkin enggak ya? Kang Haji Pepen Tanggulun. Aya. Wah Hasan. Sumpi. Kang Open Tijabong. Aya Tijabong. Haji Darkin. Kang Ade Tenda. Aya Pagaden. Hoi syukur. Namurukan teh. Eta lurah awe ka dieu nya. Cirangkong. Paji Nuju ka kandungan teh urang Cirangkong. Aya. Paji Wahyu. Orang tos sasihna. Kamari ge lahir di WC sakali. Aya. Ngan anakna buru sutuluy. Baru situloy. Di ngaranan Naon teh teh? Raden Pedut. Ayo ayo. Lahirna wucelian. Allah. Baralaga. Aduh. Ya urang Subang balalaga. Enggak. Ulah. Wah. Ya. Kelas kakak. Naon teh kelas kakak teh? Baraya. Oh, aya araraya. Aya jalmanya. Oh, araraya. Perbatasan. Aya perbatasan. Wayahna sangkala. Oh, jalma bahaya teh. Jalma bahaya. Yo aya. Aya salapan jalma ngababakan. Oh, bejana aya. Ngababakanana di Cirangkong. Lain ditambah batas dengan Ani. Balad-balad robot gitu ngararigan teh. Ya, dina singa Depok. Selek gini dina teh wong singa sisingaan. Sisingaan. Oh, Lucu teh. meureunnan hayang ngising manehna teh.
Aicle dina singa Aicle di merecet. Eta mau singa. Alah. Bejana bantis dagang sangu dinya ditamakannya sama bekar. Harus buka rumah makan. Rumah makan naon? Mekar Jaya. Mekar Jaya. Jaya. Segala kehakanan ada. Ada. Abdi kita barang hakan. Ya. Mantap barang dirinya. Mantap. Mantap Allah. Burukan. Aya dagang panggang ayam. Panggang ayam. Bakakak. Bakakak ayam. Bayah ayam. Bayah ayam. Bayah. Ayam. Babat. Babat. Lele. Tungir. Alah. Ayo dibayar aja. Ayo. Ya, Aya wakabulnya. Ayo wakabul. Anu. Ayah dukun. Kasepuhan Bandung. Mama Holland
Lakuning jalan utama boga patokan dina agama aya nama geningan watapu boga patokan agama nemuman kasihan lapana resa Kang Dedi kae maksudin tujuan wujudkan persatuan wujudkan Betul zaman. mangga orang sami-sami ngaju mah mama mai Bandung deui terajang wahasa bodian utang mi disarangan mana suci arif dukun disarangan mana suci Toya meja saking prawinggang tinalangan ampil ya ampe irine sakarepin uji sakarepin ulumut nyebar kastori Wah Banglus lampahipun pasukan tipu Serdaya Pringgandani tah hingge ingalet keingaban alet umat-umat nyatang pinanga jug-jug perbatasan negara di hiji leuweungan luang liwung dikepung dina rungkun aya dina gawir parantos komplit dinu datar araraya nyaeta pikeun leupuh jalma anu anar-anar datang kaya tempat itu kaya memang leres ieu teh nyaeta Pandawa putra Pandu Dewana Taswardi aya nuju rebutan kekawasaan tah di negara Astina rek kuat kumaha pihak Pandawa da puguh nu jadi raja nage bapana Kurawa walah nyaeta Prabu Dastarata anu memang baheulana janji di mana Pandawa parantos darewasa kalungguhan kerajaan kedah dipasrahkeun ka Yudhistira putra Pandu pangageungna tah ieu hingge jelaran Kurawa oge sami ngageledean malahan ongkoh diojok-ojok ku Sang Kuning yen anu kedah jadi raja teh putra Cikal Dastarata nyaeta Raden Duryodana gitu kaayaan
upacara sang kuning nyebar luaskeun ka masyarakat bari dicekoko harta kakayaan da puguh nu kawasana Prabu Dastarata. Doh, leres. Memang parantos seueur masana jalma-jalma anu kacekoko harta kakayaan yen satuju lamun Jakapitana jadi Raja Astina. Iya hingga kukituna sadayana nyen reka perdaya supaya Pandawa ngemasing pati itu makaning perlaya nya aya kasempatan dina jero kasempitan dina aya acara persembahan ka Batara Surya leres sok kumpul di hiji tega anu disebat balai obo Tega Kurusetra leres nyarieun kemah pikeun ngayakeun persembahan anu mencit domba mencit sapi jeung sajabana leres persembahan ka Dewa Siwa nyaeta ngadamel kemah-kemah rupa-rupa adat jeung kebiasaan di masing-masing negara aya oge anu ngadamel bale anu bahanna tina awi Ari Pandawa ditempatkeun di bale anu pangkidulna caket leuweung kuha sakitu reka perdaya sang kuning bale Pandawa teh diduruk tengah wengi atuh Pandawa kabejakeun maot kali ibuna padahal anu maot anu tararutung teh aya layon jalmi genepan anu disangka na kusadayana oge eta teh Pandawa kalih ibuna leres padahal Pandawa mah ditulungan kulanak bodas iya hingga nyaeta di tengah-tengah bale tengah liang nya dituturkeun ku Pandawa kalih ibuna leres nya kaluar teh ti leuweung Pringgandani iya hingga nyebar kemana-mana yen putra Pandu Pandawa kalih ibuna teh parantos masing pati tu makaning perlayak kaduruk di bale sigala-gala leres memang sadayana sami prihatin sakur anu simpati tenan malahan ahli politik mah geus apal deui yen ieu teh yakin politikna urang-urang Kurawa leres eta ulah kukituna nagara Astina nuju ngungun ngangluh sadayana nuju prihatin iya hingga kalengitan calon raja komo anu simpatika Pandu Dewan Nata ngan ukur dina hate teu kedah sok ingis kunisi rempan kukayaan dah iya hingga kitu kayaan politik di negara Astina leres Pandawa mah salamet ayeuna aya di perbatasan Pringgandani nyata di hiji leuweung Pringgandani ibuna kalih putrana anu disebat Pandawa ngababakan di hiji tempat dah iya hingga anu kalersan Semar Badranaya Asta jingga dawala tikawit apruk-aprukan milarian dugi ka kapenakna tenan kuasa kitu dah di hiji babakan ibuna nyaeta Dewi Kunti Nalibrata sok mangnyangukeun dah bari jeung saya aya anu di pasak dengan ukur bogol cau jeung sajabana saya aya di leuweung penginten mun aya oge tina iwung dina ibu aya jeung sakur aya anu aya di leuweung ieu sakur anu bisa didahar mah dipasak ku ibuna leres kalersan Bima anu sok mangalakeun suluhna milarian pangpung anu dah leres halu mampah Raden Bima atau Raden Walakodara hingga nyata apruk-aprukan milarian suluh anu garing dah eta di hiji tempat leres Wot wah Wot kang eta di sauran Wot eta di dia Wot ya
abdi menak suung lumayan dah sung naon dah sung bulan sung tanu suung sanga lumayan hijikeun jeung nangka suung sanga daraos nu kieu geus ipugu we aduh nanging ai didudut suungna ngoceak lain sung taun teh teh bobogan sidawaleuk di ruang ku Jarami sarena alah yang bulan prihatin hirup euy atuh aya wartosna si horeng jahatnya politik wah ulah hancur karena politik dan matak orang-orang politik kudu beragama teh kieu ya tak kitu bisi tega yang sarakeun batur bisi jadi jalma tega lain naon nu matak ulah lelengkahan dina bangke teh kitu tah neangan kasenangan di saluhureun penderitaan jelema lian dosa teh lain naon manehna hayang kapake teh ngadedetkeun batur heueuh tapi parentene kitu genteng-genteng ulah potong ulah urang mah ulah berengala suluh ayeuna teh nya teu berperyogi ibut sae lah peryogi na cai di sauran Juragan Ageng Kaparung ke ujung jaya Cumanya turang berjuang wanita rumah korban jiwa naon dari akang ulah teret tita tadi sugan teh suung euy duh aitaeun daun sukun da beda suung atuh Sugan suung atuh jangel jago paling mana suluhna geus kari ngabeungkeut geus menang meungkeut karimawa sing sabar sing tawakal anom nya eta we tadi dia orang kedah beuki ka hartos yen hirup di dunya teh kitu romantika kahirupan teh kangnya keur naon ti ditu ngabejaan yen hirup kudu sobar pangna hirup kudu sobar teh nyata kieu bisi menang balangsa baka jeung hareupan rupa-rupa kapeurih hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsa aya mudun jeung nanya didinya didoakeun ku abdi agan tina perjuangan ieu kapayuna mudah-mudahan tuh tingali baligoh pangeran naon baligoh pangeran dari akang baligoh pangeran makarya heula anom gawe heula karya kumaha gunung tutuwuhan cai walungan sasatoan laut panon poe angin eta baligoh anjeunna nepi ka mangpaat ka manusia nepi ka manusia janji moal aya deui nu disembah angin anjeunna walah eta aloh makarya heula anom tinggal itu nya gawe heula nu mawi di darasan dieu eta teh hiji cermin kangge urang sadayana pienteungeun urang sadayana yen kudu gawe heula terus yen kahadean terus gerak emang urang ngadongeng sakedap ya
Tega parintangan Sanajan dikakunaran kasayang moal musna Anom ya teu boleh ngaharewosan mang ya yen hirup di dunia teh kitu setiap jelema menang kapeurih bakal pinuh ku peurah berat ku anom telak-telak masing tilik tong ditolak mun can taluk udah kita yang boga peureuh kudu daek teuing aya ujug-ujug genah maka itu na dipek-prek anom komo bari jeung dina hate eueuh agamaan kosong agamana ku jalan perih kieu teh eta teh sing mucenghulkeun atawa ngabijilkeun agama dina mana hitung-hitung batu loncatan seolah-olah eta teh dibelah dada dioperasi ku rupa-rupa ka nyeri jeung ka perih sumohon sabar tawakal eta modalna yakin bakal ngangkat harkat derajat ka anom iya nuhun dawala lan nuhun sawangsuna mungkewe di mana parantos jeneng ya ulah hilap ulah hilap ka abdi anu nuturkeun sapopoe sapopoe ya da abdi oge teu pandang buruh ieu teh kikieuan teh anom teu pamrih naon fungsina pawongan atuh ari kudu menta buruh mah nya urang sasaranganna peurih heula jeung abdi ieu kitu cak abdi ge sami-sami berjuang Bang Bang sararangkeun teh awak udah pasti dunungan anu sakitu keur peurihna teh hibur sakuat tenaga bor sakitu sangkan ngabijilkeun ka bunga hate ulah nuturkeun ka nyeri jeung ka perih wungkul benar teh singera ku pangeran mah geus ngayakeun dunya teh ekosistem keseimbangan tah sabalikna urang ulah ngaruksak ulah dume aya katerangan jadi ieu ruksakna dunya boh di daratan di lautan teh ku pola-pola manusia ya ulengan-lengan yuk ayeuna urang omean ku urang kudu galablek pucus ya heuh kudu loba pikiran aduh main lagi Allah eta kudu beunang dicareku urang seuring bener dunungan dilak heuh bisi dikepret naon bisa yoy ulah baheureuy getek kita jeli dah getek memang lu getek ka dukian
Makanya di taman ibir segala. Eta kudu Lamun teu dipengkolkeun mah eta mah terus balik. Wah teh mong deui. dulu balik. Jamone kuning wae yo man Nyangakeun ka Pak Badrul Jamal Miras Mitawado. calon jam 12 jamone kuning wis lawas ketemu maning yo mas ketemu maning loba Aya Pak Haji Wahyu. jam Curah jam 2 jam Bagaimana wae Ibu Hajah Agus Lioban nyangakeun ka Ibu Hajah Leo Bang Jambu alus paling manang wis lawas kuluk kidana Cepat aja manis dadadi Coba. Kulang kidanan aduh iya aya Wadaya layung jero. ade di Rosida Lalabir dicampur iwak pindang campur daging Pak Haji Wahyu dicampur daging dacan Bahasa suka lebur jadi abu tinimbang dijajah maning aduh Pak Haji Pepen kang ngebudi rotan dijajah maning Abah Entis dacan kula. dilali-lali ora bisa gelali aduh abah giyu dilipur-lipur ora bisa dilipur-lipur ora bisa aduh abah Haji Entis Soloyo. dilali-lali ora bisa kelai dilipur-lipur ora bisa kelipur sekoteng teh harap jaluk tulung sapa sing ditulung sok dapat aku mamah mai Bandung aduh ampun aya kembang mobil kembang widana pacecek gundala kula melu bagian sengsara Ari Abah Dayat. Aya. Panangkar, arti panas gawe uang
pajegna tutuhan bari akarna nyara rampai kai-kai galedetur kadu picung ku panangka sadia pikeun kahakanan sato-sato oge manusia kitu kanya Rahman Rahimna pangeran di mana wae keur kumaha wae teu oleh aya Beres. mun nirahangan dika dan luar biasa Wah, nasib aing sadulur tenan kula. ieu teh daek ieu harewosna sisang kuning pati negara Astina anu salilana teu oleh ngreketek si Uwa Prabu Beres. Teu boleh benci we nya lama. malah di lain sisi kabeh pada kampanye supaya rakyat setuju yen si Yudana anu kudu jadi raja Iya. gan ya panuhun eta mana ulah dicacanak goreng hate model gitu Beres. nah dianggap goreng hate lamun gitu upami agan nuturkeun dendam eta cilaka ulah tinggi teuing emosina Nya. saur sepuh kapungkur ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit bener udah artina hartosna teh eta teh lamun init ke medan jurit teh mah ulah dibarengan ku dengki lumampah ke medan danalaga ulah mawa dendam lumaku ke medan tempur ulah mawa ujug ta eta teh hartina parantos gugur memeh tempur perlaya memeh perang Nya. Bersihkeun urang mah. sing emut yen manusia mah tugas pangeran teh kajaba pikeun ngabdi eta ulah umang emang mang bukan moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung bantis Daun. jeung manusia goblok naik bantis kucing gitu ayo Enggak sesebutan salah. lintang tipikeun ngabdi agan Ngabdi. ye ayeuna mah ting terase ngadamel kasayan kanu kumaha oge Ya, tulung kinulungan udah ada di hayang. iya itu mah Kurawa di pepene ku harta kekayaan hartina teh ubudunya Benar. aya genep perkara anu bakal ngahalangan kana pahala amal hiji salila dengan ukur ngageunggeureukkeun batur geureurane kanu kitu kanu kieu teh Cawadan we kan cawadan nu digorengkeun ulah nu dialuskeun batur teh digorengkeun we terus hari hirup yang di dewa-dewa. hari hirup hayang di dewa-dewa nah licik Terliukan. ieu eta nu pahupala cikut ceuk maneh bieu genep kadua nya eta tuas hatena Ya. Jelas. tuas hatena teh goreng hatena Gurat batu. katiluna saeutik ka erana Ya. kaopat ubudunya ayo ubudunya teh ngan ukur dunya wungkul di pikiranana teu mikiran soal akhirat jadikeun pan urang teh bakal maot Nyabelah. ya jadi cing saimbang antara dunya jeung akhirat sesuai sabab aya nu leuwih alus tibatan kehidupan dunya nya teh akhirat walal akhiratu herulaka minal ula teh Eta teh. hafal aing oge dina surat waduhe teh waduhe ge bisa henteu dina naon teh mawa nyarita kitu dina keteranganna tanggung jawabna eta teh dina kitab Alfiah bab imalah teh bisana jadi waduhe apan alifna digenti ku iya jadi haiya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje siara teh bahasa antren goblok Apa kana parabot teu sangkanya si cepot oh itu siapa dulu nya beda cepot ayeuna jeung cepot baheula Oh, itu jauh. kaler yang nya Jauh. ai cepot baheula mah jiga sikinangka Pas ayeuna kali jiga salak pas kali Cimarmer. tong sok kitu jeung laledeh deui Eta. jadi ubudunya
nu kalimana tulul ama hartina teh panjang lamunan tungtung na mitos loba ngahayal apa sih mitos anu ngucur tina ceuli ketos eta mah ketos atuh colek kagenepna dolim nu teu eureun-eureun eta Cime ngebatur teh. Sedangkan pangeran geus mere kalongaran. Yen Allah mah moal dek ngarobah kaeta manusia sehingga manusia kudu ngarobah akhlakna. Nasibna. Iya. Jadi ulah ngayakeun tidak ka naon-naon aing ka Kurawa. Heulaanan ulah waka. Ulah waka. Can waktosna. Margi teh can uga. Leur. Naon naon uga teh? Naon teh? Kata apal uga-uga acan. Naon? Sia teh daunna geuning sok dipake ubra batuk, sok dipake nyupah. Saga atuh kitu mah. Saga jauh atuh. Dan ugana. Hartosna uga teh waktuna gan. Waktuna dangkege. Iya. Melak tomat ayeuna diala ayeuna tiasa moal. Ngantosan waktos. Kayak 3 bulan kalah. Lamun ayeuna napeung isu-isu. Melak jagong ayeuna diala ayeuna moal bisa. Kedah nungguan waktu. Karena mun urang 3 bulan 10 poe. Tak kada bakal kaala. Tapi aya nu melak jagong ayeuna kahakan. Naon? Di mana sia teh? Melak ayeuna pan meuli ti batur jagongna. Lain melak meuli. Tong ngalieureun goblok. Lain melak meuli eta teh mah. Disikat ke ku aing beungeut teh sia. Bener kan? Hayang gemep meureun sia eta. Tak kitu agan. Hayang tabok aing. Sia ieu mah kanu anome. Nya. Uninga agan kapungkur dina zaman drama Kawalon. Ramayana. Ramayana teu Rama Kawalon. Aya sumuhun Ramayana. Ieu. Ramayana teh diusir ti kota nya tira karajaanna kudu leuleungan. Benar. Sajabana ti peurih leuleungan teh garwana dipaling ku batur. Oh. Harita teh rebutan kekawasaan teh. Di negara eta teh. Ayodhya. Iya. Tah Dewi Sintana dipaling. Tapi akhirnya kumaha? Ngaliwatan nyorang hese capek susah payah pait getir lara barangsa, akhirnya negara Alengka benang taku Batara Rama. Tah. Itu Diserang di tiap-tiap penjuru. Beri. Disarangan kuala dia balatam tama ketek. Aduh dipingping ku Prabu Sate, doa. Oh, ku Santanu. Jauh. Tampiling jago aing. Raja Raja monyet teh saha? Asep Truna. si Wakabul Eta mah mirip atuh. Prabu Sugriwa teh adina Prabu Sobali. Sing apa kana tetekon sia? tapi raka Jauh ke Sentanu atuh. Bisi diparengkeun sia milu Biro Jakrama. aduh Kudu apa kali jujutan. udah babat Tah dugi ka Sep wala dia balatam tama Prabu Dasamuka teh dulu rapur baraya beak pamilih leungit pencakaking Wasingpati. Negara runtang ranting. Rakyat paburantak. Paburencai. Tah. Malihan Rayina Batara ora Rayina Dasamuka teh simpatisan Batara Rama. Wah. Saha teh Baladewa. Bibiksana. Jauh-jauh sete-sete Lesmana. Mana? Kota eta. Begawan Solo Adina Lesmana mah adi saha? Adi Dasamuka. Adi Dasamuka mah Gunawan Wibiksana. Da eta Gunawan Wibiksana. Nepi ka pabaliut ari poho. Gunawan Bibika Bener. Wajar po. Aya ngaguar sejarah hayang tapi pohoan. Apana teh terawana teh adina di Panogoro. Ain. Nya jauh-jauh. Penogoro. Nya salah tapi tarik deui. Oh. Itu masalah tarik.
Jadi gede ke kasayaan ya. Suluh ulah ngaladu basa sih ulah seperti kamari ngebul we. Nepi ka Bararatu. Iya dan ngalah suluhna atuh. Hurung-hurung. Nepi ka Bararatu. Ai kiri nyuh teh euy. Kiri nyuh asukeun aing dek hurung. Nya basa mah moal atuh. Pangpungna. Ulah ngaganggu tatangkalan nu geus aya bahaya. Karunya ka urang Subang tuh bejana kabanjiran. Di di Pamanukan. Di mana-mana enak banjir Jakarta jeung sajabana bejana Di Manado. ieu teh ekosistem diruksak teu seimbang deui kaayaan dunya teh. Jadi we nu bijina. Ada tiba heula ge aya kejadian banjir mah. Aya tapi omean ku urang. Kudu ngalalartikeun naon aya pemerintah atuh. Heuh bener ku kitu cenah euy. Iya. Tidak. Ieu kejadian teh memang katingker ku para denawa anu ngararintip dina rungkun-rungkun. Dah. Nah, teu acan ngayakeun tindakan sote teu acan aya senti Senopati Patih Nagara Kakasih Dewi Arimi. Walah. Dewi Hindi. Arimi tikangangan tina sela-sela daunan Nyerang ningali dedeg pangadeg ieu Bima tina benci jadi asih tina ngewa jadi nyaah aya jorojoi dina manahna katari-kataji ka pati-pati ka pentangas maragama numawi sadanten wala dia balad dihuit supaya ulah ngayakeun tinakan naon-naon. dah. Jelaran birahi anu tras-trasan naik dina dirina. Walah, yeege. Ngalimpudan kana naon rupaha salirana Dewi Arimi ku hal sakitu ngawanikeun diri sampurasun. Wah. Lah, naon teh? Naon teh Kang Sampurasun. Lah. Suara naon teh? Sada simut. Simut Si goblok. Simut teh gede kitu. Simut malen kitu atuh. Eta simut. Me nu kitu mah. La ilaha illallah. Damai bae. Ai me cek dung cek. Begitu mah sesar atuh. Tama nasi goreng. Sampurasun. Teh sia. Aya dedemit awewe. Walah. Muni ngaring kiwi kitu. Mui. Kade sia wala kuntil anak teh nu kitu dulu. Tapi buah dadana mah halus Kang lah. Bisi pot. Gusti Maha Agung. Bisi pocong lain naon. Bangsana nahaon tetegan kadegan. Ipri teh nu kitu teh. Heeh. Iya. Bisi ono. Awewe tapi mun sagede kitu. Heeh. Resepnya ge aing Naon. goreng patut teh hayang kanu kitu. Da pira. Leret atuh. Mun bejaan lawin kitu. Sakitu lawangna Iya teu neuleuh atuh. Jadi krogak. Mending kahanap mending ngagejili kuring naik di kaluhur tuh. Untung eueuh tai sih mah. Eta mah bahaya. Si ngomong teh ka mana karep we. Darina cuma lain.
gitu Wah, cing akang ceger teuing aya awakna mah sae mana we siapa akang naksir kana Macana kitu. teh kanu kitu na we. pinareupna nepi ka neuh-neuh gitu Resepnya oe kan. Bener emang kena we. bae sama beungeut mah urang turubane ku koran Banget mah bisa oge Dewe atuh. persik we. Turubane ku anu. awakna mah percis Julia Peles Si Jupe we segala. nya keun bae Syekh Wilda we Naon sekmilda teh? sekitar wilayah dada Eta anu mawa duriat teh Kang. tong ka mana karep sia ngomong teh Ya, kasinggung ge karesep si ayah. mending kene Syekh Wilmat Naon sekil mat? heup Sampurasun Satria rampes di mana neng teh bulan orai gitu doa lain entang waka ngomong gitu tenang Ulah suaban. kita di leuweung kade Ulah suaban. Bawa kamera tengeuna. sing inget baheula geuning Gusti Batara Rama di leuweung aya nu bere main pan juri gosina mah akhirna pan Enak. oh kadegan sing atos-atos agan Ulah katipu gunung kieu. saha Satria garan kaula ulah kudara saha ulah kudara apa sena aduh tobat teh nepi ka sae kitu nya jenenganana awakna mah hade eta nu kitu atuh Mulus awak lewat. di mana mandi na tetenya euy aya kitu dek noong Manteu teh kana noong sia teh mah. Kana naong dan nikmat keneh noong atuh Aduh jelek. aduh ampun Nya teh anu dadakan. di mana Satria kaula teh keur ngalalana keur apruk-aprukan hirup sangsara jeung balangsa aduh nyah teuing Dacan taruang meureun aduh. nuturkeun inung rupina mah teu acan tararruang ya saya ya we di leuweung ya. Dacan bogol sau Aya gedaran nangka. iwung ngarokok teu. ari iwung teh naon Dipakaian teh ngarokok. iwung bulan Ya putra. jamengora Lain. jamengora iwung atuh Teuing atuh. nya iwung teh sin anak awi nu leutik keneh nu kakarek borojo Putra awi. Borojo anu eta teh putrana awi kita awi keur di TK keneh. Putra. eta teh awi teh nikah ka urang Arab nya Pak ya kagungan putra iwung Ade eta teh. Ibu. iwung teh kagungan gelar jadi Habib Iwung Ya eta teh. Paingan aya Habib teh. ari eta nu pengker saha abdi lah saha abdi teh saha Rano Karno Didenge teuing meurina. Wakil Gubernur Banten. atuh Rano Karno mah meureun eta mah artis Ya. bisa maneh nyanyi oh kadenan lagu naon Lagu naon? Kalimera bersama ayo maju ayo maju ayo maju mundur Maju tak gentar. galeng gilo uy Aduh. Eta ku kompak. alah Halo sakitu. sampean sa ngaran kaula teh Arimbi sa Arimbi ngaran kaula Hidimbi laras Alah. Moda halus ngawi. di mana ulah nguningakeun kaula teh ti karaton nagara kaula teh kalungguhan patih nagara lu kan patih nih Cacak istri patih tuh. sopo kang gumanti aji wontening negara lan negara opo iki negara Pringgandani
Pringganda agan ieu teh kalebet negara Pringgandani agan. Ieu teh sumun. Geus jauh ulang lampah teh kan. Jauh apruk-aprukan je euy. Lain ngara kalapar. Leuleumpangan Ngurek marisa paspor meureun mawa. Sajati. Borora Bora sia eta. KTP ge teu mawa aing mah. Di ka bawa na ge sawe